Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere Haru geus bala di wae gitu kain gitu. sakali seri hate jadi Teh. Isuk mah euy. Ini tadi ngoret. Kenal doyok. Bang, kenaon? Aing ieu nya leuh ieu geus balah di wae aing di karang piraku bara laki we nitah tukang ngoret isuk mah kok. Nitah saha, Bang? Tah ditanya Mang Enci atuh bos si Supri. Moal ku aing. Siap daek itu. Ya daek ai diburuhan mah. Kan siap bare teu ku aing tang ngore di kebun najis. Nanti tangan saya cenah sanggaleun. Erek ayeuna Bang, aing keur teu boga duit. Tah kitu head shit teh sing daek kana naon oge nu penting jadi duit ulah gengsian. Heuh Bang, moal ayeuna moal gengsian Bang. Anu bener ke head shit teh aing lamun ge ku sia moal nitah batur. Bener ku aing Bang. Kira sia ngorena. Isuk Bang ngorena mah, kan mun bisa mah ayeuna nginjem heula Bang. Sia gawe ge encan geus rek nginjem kan. Isuk we geus gawe. Bener Bang, aing isuk mah moal bohong ieu digawe isuk. Kan aing ayeuna butuh pisan yeuh. Sabaraha sia butuhna? 200. Gua 200 mah aing mau 100 mah ya. Bayar tuh lah 100 ke. Tah, tapi ulah bohong kan. Heueuh bener Bang, isuk apal beres we Bang. Heuh aing mah nitah sasa deui. Heuh ieu nuhun heula nya. Heuh. Senarion si bebal da butuh duit meureun. Nawar sorangan. Aing gemel ikut di mana we? Anjing. Aya nu merek tah ge cageun we tah ngoren. Ayeuna kan bisa tanggung sep. Anjing. Nyi. Ya. Isuknya si Oding bisi anggeueuh. Bisi rek ieu heula aya perlu. Naon teh? Pangmeulikeun udud, kopi, pangnyangukeun. Darek ngore di ditu tadi geus. Bener gitu si Oding ek ngoren. Bener pan bieu geus papanggih geus nginjem duit 100. Nah atuh ka dibere duit nak. Heuh keun wae atuh pan butuheun meureun mana rek ngored oge. Bisi teu puguh engke teh gawena acan duitna enggeus. Moal lah piraku teuing ngabohong si Oding. Keun wae pan bara lapisan itu tuh. Ang teu kaboro pan. Nyaheug atuh. Heeh, are ka Mang Jack heula sakedeung. Ah gitu. Nye, si Oding geus aya gawe. Ieu panggilkeun kopi. Ngadacan aya si Oding nage. Ya geus beurang jam 8. Anu bener, pirang can aya? Can? Aduh si kehena. Geus jam 8 bener. Jam 8. Masih kehen ngalonyeng ka aing pan geus bentar duit. Da cek abi ge ulah ka dibere duit. Keuna sina gawe heula. Ieu mah sok ka hae duit. Geus nyangu nya. Gos segala yang deungeuna beli udud, beli kopi. Ah si bobel si kunyuk kok aing diteuleut sih. Ka imahna. Bobal ngalonyeng teh aing harus nitah batur. Si kunyuk. Oding. Ah dah si goblok bener eueuh ku aing disusul ka imahna. Ngalonyeng pisan si goblok coba geus minta duit. Aing erek nikah batur. Cing. Cepe ngored aing peuting ngepros. Timpah deui ku aing ayeuna. Cing. Santai. Duh anjing. Kudu nama ayeuna teh ngored aing teh. Tapi duitna geus beak. Cis teuing aing kudu ngored teu diburuhan mah. Aya duitna geus beak. Ngeplos di wae aing atuh ieu mah. Kumaha babejana aing nya. Halo? Jo. Tulungan heula aing duit, Jo.
100. Ih, kamari aing teh dititah ngored ku Bang Doi aya duitna enggeus ngan beak peuting ku aing pake nguseup. Aing jangan gantian yeuh. Aing bisa diamuk, Jok. Tulungan heula, Jok. Heueuh aya. Oh. Heueuh atuh Jok burunya. Teepkeun we teepkeun. Heueuh Jok nuhun. Aduh. Alhamdulillah si Ajo ya aya mere nginjem. Sia kenaon solding di dia. Biasa Bon. Iya, keur nungguan si Ajo ek nguseup. Sia usan gawe unggal peuna teh nguseup aja nguseup. Kadeulesan nganggurna sia mah. Iya, sia corong aspal teh teu teu saring. Nya kumaha aing we cungur, hirup-hirup aing. Udah aing rujit nempona anjing pemuda gerawayah kieu nya usan gawe ngan nguseup we hayu. Dulu aing atuh sebagai hansip. Hansip anya. Indit-indit sia lah. Si dibintih ku aing. Sia pirasa kitu ge anjing mending ngadat. Ku aing sia. Sia ku aing jebet. Hansip edan. Hansip ge eta mah hansip ngariweuhkeun. Jeung aing nguseup. Anjing si Oding ku aing mun lain si Oding ku aing dijebet da aslinya. Lain si Oding. Sip. Kumaha Bang? Enten apa si Oding? Si Oding di pos ronda cenah keur nungguan si Ajo ek nguseup cenah. Aduh si goblok kamari teh ka aing nyebut jenjang jiga erek ngoret geus nginjem duit ka aing teh 100.000. Si goblok meureun erek nguseup meureun erek belian meureun jiga nama dan nungguan si Ajo cenah Bang. Ah si kunyuk. Pamajikan aing geus ngejo meuli kopi geus si goblok. Ngan ka hade Bang keur ngadat aing ge bieu dibintih cenah anjing. Aing Parah. Tadi heula Cip. Nuhun siap Bang, hade Bang. Cing Bang Doyok wanian. Ih, aing soak dibintih anjing sia mah. Si Ajo lila-lila teuing ieu teh. Kakak kesel manten. Aku aing sorangan indit. Encen boga duitna ge di si Ajo. Aduh sia cungur. Kumaha Bang? Nah kumaha ari sia kunyuk. Nah ari sia eling teu oding. Sia goblok. Ah sia naon maksudna? Nah maksud naon Bang? Ai sia yang naon kan maksud naon sia geus nginjem duit nyumet ngoren ka aing. Pamajikan aing geus ngejo sia geus meuli kopi urut. Nah sia kumaha oding? Aduh. Ampura Bang. Peuting aing tas nguseup jadi kaberangan. Kaberangan kunyuk sia mun mah sia teh bieu teh datang ka aing lain ka nguseup deui cik sia. Ansip ge sia. Sia kumaha goblok ngagawean jalma sia teh kudu ditenggelan wae. Pamajikan aing geus ngejo geus meuli udud geus meuli kopi. Nah ari sia kalakuan. Mun mah moal mah sia teh ngomong kumaha babah. Ka dieu ka duit tadi. Geus beak duitna ge. Nah geus beak kumaha babah ai sia ai beak aing ngorenahan teu. Kayak digantian. Cek aing mah tong nguseup teuing sia gara. Moal. Kagumaha sia aingna? Kayak digantian duit mah. Alah, ku aing tadi lah siang ke ku aing gantian ku aing sia jejer sia di bawah kunyuk. Aduh, Bang. Nah tuh tunggu dia. Duit mah aya di si Ajo keur ka dieu. Sia lah kunyuk ka bohong we sia mah teu percaya aing ka sia mah. Dah. Aduh, Bang. Naon deui sia cek aing teh? Tah jejer ek dipake heula, Bang. Engke duit mah aya, Ieu tenang. cumur cek aing sia ulah nguseup teuing teh geblak duit mah gara. Sia. Engke mah moal, Bang. Geus engke duit nak bawa ka aing. Kamu geus aya. Aduh, anjing. Aing kakak diamuk goblok. Aing ieu mah kumaha nya hayang eureun nguseup euy. Moal waras ieu mah kudu eureun nguseup teh. Diamuk wae ku wadoyok anjing. Ararapes goblok. Yo kudu ngegantian deh duit dari jejer aing dibawa. Para rusing.
pisan si Soding. Tadi angkat atau dewe? Kumaha si Oding teh? Halo. Halo? Nah kumaha sih ayo geus jam 2 buru. Ayo mana di mana? Aing dihareupeun imah di Karang ya buru ya. Ayo bapak siau. Eueuh, sok buru-buru. Aman aman. Aman buru. Aduh, sia mana kumaha janjian jam 1 geus jam 2. Ayo OTW kadinya. Sok buru, ditungguan di Karang ya. Ya, meluncur. Buru. Sok. Lelat teuing teu puguh wae si Oding mah. Faisal. Aneh kita kajero-jerokeun sulu ieu mamana rek nyangut cenah. Mana? Pan di atas di mana, Pak? Dihareup. Dihareup. Bisa tuh siapa pangmelikeun ieu ieu. Pangmelikeun kopi. Tah, meuli 2 runtuy mah budaya jeung kopi hideung. Mau aku bawa we. Enjik alah. Enjik lah. Coba tuh. Mana cenah geus di Karang imah. Anjing teh. Sal. 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 Ih. Sal. Nah di mana cenah di Karang imah? Buru ieu. Si aya si botak manten kayak aing diamuk deui. Buru. Heusok buru di dagoan yeuh. Di lapisan. Sia ka aing nyebut si botak yang naon sia. Rek nyamper si payal ngusup sia ku aing dijebret sia. Henteu bang. Lain ek ngusup lain. Rek naon sia? Ek ngajual jejer bang. Ai sia maksudna ka aing nyebut si botak rek naon? Henteu bang, itu tuh si botak itu. Sia ku aing dijabra di kunyuk ya. Henteu bang, Sia, urang mah lain maksud ka abang. Init moal. Erek bang, erek. Init moal sia ku aing. Erek. Init moal. Erek tenang bang. Ulah emosi bang. Sia goblok sia nya nyampur we anak aing sia ngajak we bangor. Baba. Ampun bang, ampun. Ngajak we anak aing. Sabar atuh botak. Goblok sia teh nya kehet dengan nyamper we Faisal. Baba. Sia ngajak we bangor kehet teh nya. Lah. Aduh anjing. Hampir aing pejet ieu mah. Untung selamat. Kehet dengan ngajak we ngusup. Baba. Pak, mana kopina? Eueuh, teu nampo si Oding. Nah, kumaha Faisal? Tutup warungna nampo si Oding teu. Sia mun manehan ka warung sajan deui. Si Oding ku aing diboro ka ditu tuh. Kunyuk teh ngajak we ngusup. Ih, nang ngajak ngusup dari mek ngusup. Aing geus ka mana tuh? Eta jejer si Oding ek dijual geus aya nu nawar 200. Ih, aku mah hai Bapak. Lain naik ngusup. Aku mah lain ek dibisniskeun jejerna. Ka ditu lompat ku aing cun terek ngajak ngusup ka maneh ku aing ge amuk ku aing. Bapak mah di si Oding 100 ek dijual 200. Aing mah gagal atuh. Aduh, aing sugan aing teh ngusup tuh dah. Ku aing diboro ka ditu tuh lompat tuh. Apa goblok? Tadi di udah gue si botak. Sahadi atuh ieu. Lo, Ayo di mana? aing di imah goblok. Nah, kumaha sia mana ka mana tuh? Aku maha sia lah. Jujur kumaha jujur. Geus payu jejer mah, ku aing dijual ka batur cepek. Aku mah sia. Nah, kumaha aing diudag ku si botak goblok. Di udah usaha. Ku bapak sia na saha deui atuh. Kalau dia amuk aing. Main ngomong atuh kita bisnis jujur. Panteu iya diomong ge ku aing, aing linek ngajak ngusup ek ngajual jejer. Kalau ka diamuk aing nyang geus we balik anjing. Jual ku aing geus payu ka batur. Aku masih sama yang numelina nungguan. Hah, siapa bengkok ti koro goblok. Kumaha tuh? Enggeus kumaha deui da geus payu. Si
Iya mah. Orang bisa. Natu para ruguh kumaha abo pasia natu para ruguh nama. Lah heugeus lah. Pusing. Kakak aing nu diamuk. Mapa mana kumaha tur si Oding kalah dicarekan. Nah teh nyaho sugan teh kajak nguseup. Gagal nang cepek, geus batina cepek. Enggeus lain milik meureun ke sok aya deui. Udah ulah langsung dicarekan tanya heula geura. Enggak aing nyebut botak tuh dah. Nyebut botak. Oh, cenah guat bisa si botak mantannya aing ngamuk atuh. Gagal aing menang milik teh. Nyaho aing geus sugan teh lain rek ngajual jejer rek bisnis.